gitu kaulah nunda ka Prabu di kapungura ge si Bima teh pagaweanna net-netan. Teuing naon teh hartosan net. Iya. Bahasa Inggris. Aing percaya majuna nagara teh gumantung kana kakuatan jalma-jalma. Nepi ka pakarang anu teurak. Bima Ayeuna jigana mangsana nyai. Usaha bebeakan pamungkas kaula. Ucara kumaha bae aing nepi ka dihalakeun kabeh. Sangkan cita-cita kula laksana. Pikeun ngarubuhkeun maneh dek diala getih Nabi mah. Iya. Gawe bareng adi aing. Si Banjarwati Banjar Segara. Jigana cita-cita kula laksana ngalah Jawa maneh. Mangsana maneh kalah getih. Ya. Duka minta tulung ka saha? Dan dipikat nyaho ku kaula maraka Prabu dulurna teh hiji Yudhistira, dua Arjuna, tilu Nakula, opat Sadewa, kalima teh manehna. Tah ari jenet teh saha kaula teh apa? Keun lain urusan urang ge. geura buka konsina si Bima sana keluar atau aing dek abus ka jero dek dibabu huluna nu saurang mawa pakarang. Wah, punten Gusti di mah kapiat. Ya. Di mana kuncinya? Iya gulai. Allah. Punten Bagian kunci yang ada mah. Parantos. Tulung net. Tah. Gusti, Naon? jika punggur oge si Bima teh pagaweanana endet-endetan. Naon di teh? Naon eta teh nu nemalan Aya nu ngalelewe belentuk ieu. bisa jadi. Belentuk laut. Tulung teuning. Si Bima pagaweanana endet-endetan euy. Mau cumi-cumi mah kitu. Bisa jadi eta teh cumi-cumi ngalelewe. Atawa empot. Halus euy belentuk na maladana euy. Ya eta ku cerdas balentuk. Gede dengekeunnya. Enggak, sia teh geus kana heureuy teh beuki-beuki teuing. Geunaheun. Cing sok atuh. Heuh. Dunungan oge geunaheun meureun nya. Endet-endetan euy. Lain kenaeun nya. Moal. Siga teh bangkong. Etaeun. Tuh anu ditinggalkeun kawin. Penasti kersayang tumampara. Iya ini. Iyalah yang jamu sekali musada anu dicapengku Prabu Banjarpati Prajang Negara Banjar Kancana. Eces jentre pertelang memang boleh dikatingali ku ieu Tirta Wandarasuta. Iya ini. Nyi Roro tiawang-awang lir satabana. Sata hayam Banda ulun. kados hayam sinapat ulun tumidak. Hai. Hop sigerap Orna Dewa Nyai Hop sigerap Orna Dewa
gila-gila ya nafsu ka gila-gila ya Nyai kaulah nu eta teh makhluk naon ngajorelat udah Sang Nalendra Prabu Batara iya iya ulung net Wah, gitu kan tuh. Mun urang mah mun urang mah ningali teh ka hareup atuh. Tinu caang nu poe gini ngagoblek. Kadupa puji batara punten ya. Rada cideum. Teteh maneh nu itu teh Juragan Bima. Teu mungkin sia. Jauh-jauh. Di jero salongcong beusi pot. Ngunggan deudeuh teuing di jero teh. Geura dengekeun. Busi teh kurang. Naon teh eta? Urukan tebus. Busi. Geura. Ana busi lagi. Wah, kanggo tunggu sih. Tuh. Ngapunten. Musi dah 18 kanal kan. Nanaon dari mana? Nanti kita gitu. Ya, jadi kita tabu abi mudahan. Oke, sebut ketegeran. Aita ngalagu wae Gara sebian bagan. Tuh mungkin kaberenteng kitu sia. Mungkin. Tuh. Hah, berisada teu naon. Dari mana mau batur? Lain atuh kuagan. Eta ku keresahan agana lah. Percaya teh. Bisa jadi meureun diracun ieu Bima teh. Teling mendenan duduh teuing di dieu ayana. Keur mah tetuan. Boa rayi nu parentes maut, mudah-mudahan selamat po. Waras makan jati-jati makan waras soya. Kemang cangkok Wijaya Kusuma, kemang cangkok Wijaya Mawar. Ya. Waras makan jati. Jatina jati sampurna. Kembangna kemangkol. Kemang cangkok Wijaya Kusuma, kemang cangkok Wijaya Kusuma. Waras makan jati. Jati. Ya. Jati nangor, jati luhur. Dah manggagan. Jampe naon teh pot? Ah, sakaparan barane kan. Yakin menaone nu aya. Sahari luar. Ya, Ji. Si kakangku Jaliteung. Nah, kasada teh Jaliteung teh. Jempe. Gusti Bataran. Gaji abdi, Pot. Jeung saha ieu? sareng tuang raka Jaliteung. Sabok siapa ini? Oh, Jaliteung teh hideung nya. Si hideung. Lamun jaringkak dia mati boga. Tang Jaliteung. Si kakangku Jaliteung. Iya, Nyai. Jeung saha ieu? Gatot Kaca Astajinga Dawala. Matur nuwun Kang. Aing kena ku racun di jalan aya nu ngepung. Ulup nya teuing. Panginten atuh. Keneneangan adi aing si Jenet. Teu pangiteng. Teu panggih teng kalimat gobang. Jauh tidak teng kalimat gobang. Kemana karep sia ngomong teh?
tulung aing teng hayang keluar ieu bosina kuat ye. Yai sing emut kana Purwa Daksina. Purwa hartina wiwitan. Daksina wekasan. Sing emut salira teh aya sabaraha kakuatan dina wujud sampean. Bandung Banawasa, Bayu Rota, Gelang Candra Kirana. Gunakeun. Ieu. Ajian aing teuning, kuninga ena mah Bandung Jakarta teh geuning. Tapi Bandung Lautan Api. Mana karep sia nyika teng. Nyika. Siap. Ingkah Kang Gusti Batara jingkah. Dari Akang Cineluk wae tuh. Kakang ku jaliteng. Ye. No ye. Nah siang wasom gitu. Pada sana ti jero, kadanguna ti jero teh Haling jaliteng aku ngedalakeun kasaten. Aji Bandung Banawasa ieu tempat bakal amur rasut we. Loh, siapa lagi ya? Weh, kade. Calong-cong besi anu sakitu kuatna. Iya inggih. Itu meragu Bima. Ngake kakuatan Aji Bandung Banawasa Bayu Rota. Iya inggih. Amur rasut saya. Alhamdulillah nuhun agan. Iya. Ajian anu ti abdi teh teh. Sabok sia boing. Aing aya nu newak. Parantos bulan, parantos eta lah. Juragan Gatot Kaca parantos palih aya palih kaler. Kaler siap. Aya monyet pun adi gan. Abdi gaduh monyet. Monyet bodas. Di mana? Eta teh riwayat teh tina Cileuh. Cileuh pun bapak bulan dikukut ku abdi jadi we makhluk. Layang jamu sekali musada kengeng ku monyet alhamdulillah gan. Ayeuna mangsana tempur ieu. Iya. Aku tak ubrak-abrik tempat ieu. Saya doakeun ku abdi asih kaketan. Wah, beres. Kumaha si Arjuna geus panggih. Acan bot. Kumawi bulan. Doa can. Ayeuna we urang sami-sami milarian. Ayo pada bot. Kurang ajar siawalan dia balat tam-tam mah. Inggih. Mata supaya buru-buru dikepung wakul buaya mangap. Geuning tingali eta teh lain saurang dua urang. Ayo si ke pedang tamsin gak ada beda cara sapanah limpung. Wah, Kang. Tobat teuing Gusti. Mun dijul-jul ieu makhluk bieu monyet bodas aya monyet beureum. Saka monyet bareng maka. Eta si Pahang ngomong tidak gitu. Tapi tinggal rupa tuh Kang lah. Aya awak halus, aya beungeut tapi kamu rasut gitu. Karunya ya pangawakan awewe nepi ka kieu. Wah, Kang. Aing terek maehan si Bima tah si kurang ajar. Paeh henteu. Nah geuning kalasakeur deui. Salah sia atuh. Dek ngalanyawa batur nyokot layang jamu sekali musada. Eta teh layang jamu sekali musada teh pan moda Panawa, moda Bima belegu. Ai Bima digogoreng ai modana ku sia dicokot. Bener eta. Dasar kemana karep ngomong je. Abong awewe jiwa pareman. Bangsat. Jablay Kang. Utang pati bayar pati. Bangsat siap jablay. Wah, syukur aja. Wanara pusaka negara aing bakal kena utang pati bayar pati utang wirang bak bayar wirang.